Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak rek mere judul Persetan dengan Cinta. Harum mewangi sepanjang hari, pusing. Ki emang aya anu nepikeun ka persetan dengan cinta, nu nyetan-nyetankeun cinta aya. Akibat frustasi si lalaki eta teh kecewa karena awewena teh geulis yeuh direbut batur. Manehna ge beunghar, tapi lalaki itu leuwih beunghar, leuwih romantis. Aduh, saking ku kecewana jengkel. Moal motor ge RE King digaur-gaur yeuh, itu mah mobilnya. Boga mobil Pajero nya, Honda Jazz nu kitu. CRV ieu mah RE King. Ngong 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 ngong. Saking pusingna, stres, nepikeun ka manehna tadina tara udud ge nepikeun ka udud. Kunaon cenah maneh nepikeun ka jadi udud deui? Tadina mah geus tara udud. Tadina ge sok udud si lalaki eta teh, cuman ku awena ulaheun udud. Akhirna udud deui lalakina. Keur palarusing lah, aing geus putus akibat kunaon bisa putus? Cik temenna teh. Eta direbut, pajar teh saya kurang romantis cenah. Maklum we lah cenah da saya mah tadina ge cenah. Anak jalanan cenah nya bari udud teh. Pusing teh nya geus diputuskeun. Akhirna naon? Nginum manehna teh. Nginum. Udud deui. Tah eta teh naon? Frustasi. Jadi kembali deui kana panyakit awalna. Akibat naon? Persetan dengan cinta cenah lah, parusing nya. Tah eta nu geus diputuskeun, aya anu kitu. Nu bener Ki, ye sok we bisi teu percaya mah.